Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Kawin Katuyul. Nincak bagian ka-8. Para mitra kaum dangu, kocapkeun wanci haneut moyan anu kira-kira pukul 8 isuk-isuk. Sabada Ibu Haji Romlah sareng Mama Ajengan Mulyana ngararot cai kopi meunang mang ninyuhkeun badegan. Koloyong Ibu Haji Romlah lebet ka kamar Nyimas Malati. Kasampak keur nyisiran bari diuk dina jojodog toilet ning hareupan kaca. Ari cet Beni harita keur di sapatu nu maksudna rek ngamimitian deui digawe ka Bandung. Sabab geus 3 minggu perena lila sotenan teu asup digawe lain dirarasakeun, tapi rek ningalkeun jadi pamajikan boga rasa hariwang sabab Nyimas Malati gawena rungka rengko bae inggis katutuluyan. Mas, Ibu jeung Amah rek ka pangaosan teh wayahna ku Ibu ditinggalkeun nya da moal lila. Kayak kira-kira pukul 11 telat nama setengah 12 balik. Lamun teu kagokeus janji rek datang moal ini. Ayeuna Ibu bari ngaliwat rek neang ieu jeung Ibu Juminem. Ke di mana datang minta diraja ku Ibu Juminem bisi katutuluyan ari bung ka dokter mah. Saur Ibu Haji Romlah bari ngalirik ka Cep Beni nu keur manalikeun sapatu. Mangga bumu lah teu terasane margi abdi mah keung mangkaning Kang Beni bari ngawitan di damel saurna teh. Temal Nyimas Malati bari muniang nangtung harita teh pramitra tas nyisiran. Nancep teh bade ngeureuyeuh deui kitu. Mun bu jalaran tos lami lah dacan ngadamel deui. Rupina bade lah abdi ge antawis tabu satu matang tos wangsul Bu. Tema Cep Beni. Bang atuh bade ngeureuyeuh mah deui didoakeun ku Ibu sing salamet di jalanna. Bade ngangge motor atawa bade ngangge ieu mobil umum. Bade nganggo motor we saudara saengal Bu. Mangga balik kana motor oge mung omatnya dina ngajalankeun ulah seudeug. Mangatunya ku Ibu dikantunkeun ye. Mas, hayu teu Ibu rek edit ayeuna itu Amah ngaburu-buru bising kaburu panas teuing. Mangga Bu, mangga wilujeng angkat. Cema Cep Beni. Leos Ibu Haji Romlah kaluar teras arangkat sareng Mama Ajengan Mulia. Kang Beni, kantunannya artos bilih bijumi ka dieu mangkaning abdi teh teu gaduh artos pisan. Cek Nyimas Malati bari budi mah tetep merengut. Kusiwa Cep Beni ngodok loket tina pesak calana. Barang berai mukakeun loket huleng Cep Beni ngahuleng ngarasa kaget. Dumeh boga duit 15.000 kali 5.000. Anu 10.000 na eueuh. Mas, saha nanya nyokot duit dina loket akang ya 10.000 ieu teh. Kabehna akang boga duit 15.000. Cek Cep Beni ngarasa kaget kaleungitan duit. Ih duka tuh dah. Abdi masing keket deui upami wantun rumpur rampah kana pesak lancingan akang. Cek Nyimas Malati susumpahan. Memangnya boro-boro ka nyokot teh ningali ge henteu ongkohan tarawani kada kodok kada pesak pakaian anu jadi salah. Panggeus digaleukeun Kang hilap. Pokna deui barina teu. Dibulikeun kana naon da can bula-bulina naon akang mah. Mun beli digaleukeun kana rokok. Beli komalin tina loket tapi aya duit receh tina pesak jasa 1.500. Yang melingkeun-ingkeun serta hitung-hitung tunggul kuras persediaan bisa ya kepentingan penting. Sanuk mau dicakat cokot atunya saumur ge akang macan pernah kalengitan duit Mas. Nari ayeuna mah kajadian leungit duit sagala atur aya dina loket. Heuh mun rek nyokot na teu kabeh atuh 15.000-anana. Cing Mas calukan Mang Nawawi. Rek kieu geugelis panon we malah lain nyangka dicokot ka ku Mang Nawawi. Cek Cep Beni beungeut narada bareureum jeung ngarasa handeukeun. Gero Nyimas Malati ngagegero badegana bari ngajanteng dina lawang kamar. Nu teu leleda Mang Nawawi nemalan kalawan nyampeurkeun. Rumaja aya pikeun naon Mas? Tanya Mang Nawawi bari ngareret ka Cep Beni. Tanyakeun we Mang Nawawi. Tapi kitu ge ulah ambaknya lain abdi nyangka sugan Mang Nawawi henteu mangyan duit. Aduh saha Mas? Mang Nawawi rada kaget. Ya Kang Beni nyimpen duit kabehna 15.000 dina loket. Disimpenan di pesak calana digantungkeun dina kapstok. Dia waktu abdi minta ditinggalan duit keur mere ka Biju Minem diteang dina loket eueuh 10.000. Aduh. Wantun sumpah jeung aduh ieu Mas. Ujung-ujung kumaha wantun barang wantun sarta ningal ge henteu. Komo ieu aya di lebet kamar. Di sabaran tos nyibah ning kaget lah kaden. Nya deung mah kumaha wantun halo ka kamar panginten ku Nyimas ge kauninga. Henteu den Mang lah. Teu ningal-ningal acan den. Cek Mang Nawawi sabenerna manehna ti saprak Nyimas Malati kawin. Tara pernah ngelol-ngelol acan. Tapi mah be emang lain abdi nuding gimana nanyakeun. Cek Cep Beni. Ih,
Daya pengamanannya naroskeun Aden bari sakadahna sih. Jalan di dieu teh di sana sih tuh. Sanes ku kitu mang raos kaget sareng mangkemeskeun teh. Ku ita kan kumaha wajun panjang leungeun sunda upami katinggal jalmina mah kalawan. Konga hoyong nyeuk we kana leungeunna bagi asa campelapna keur saperot anu bade nepakeun juri pade ka mang. Kipayun ka sebuah haji ka icanan atos 50.000. Cek Mang Nawawi siganu amak. Naon Mang Nawawi? Sabaraha bieu teh? 5.000 sabaraha 50.000. Kupingan teh 5.000. Ih, sebenarnya Mang teh nyebat 50.000 biasa. Oh 50.000? Nyimas dan 5.000. Nah 50.000. Nah, jadi cukup Mang 50.000. Lah jeung Mang kacicipan atos ku haji. Kami bayar sama tani ieu gemuk ka KUD 12.500 saja. Jaya deui. Jaman disimpen di dana pun kami jamang dina bupet. Anjir sedak teh ya atos aden teh 10.000. Moy ngaros kaget sareng keheul teh. Mang mah ka dunya anakna we kitu hayo. Ayo hayong jeung kabanyakan dunya anakna da moal asa-asa Mang mah ya. Bari teu we leung da sabeula saban cuma. Keun sugan geus buntung ni kapokeun moal kumaha ni kitu-kitu deui. Nya dengar tiap dia Mang komo bieu ceuk Mang. Ibu jeung Mang kungsi kaleungitan. Moal mah tuyul mah kitu ceuk Cep Beni boga timuru ka tuyul. Da Mang isun gaduh timuru mah kadinya aden. Coba aya jalmi anu salangkung teh mah sapiraku deui atuh. Kami sebatkeun aya jalmi jahat anu kasebat sunu bangsat piraku teu barang canakan sanesna. Sareng dina aya bangsatna ge sun. Kunaon ka mana pi jalan di Saki Baruni sareng teu aya tabak-tabakna jalmi lebat aden. Eta nu ka tukang-tukang geus aya kajadian model kieu. Barakah ka bongkar mah. Lancan aya ka icalan. Senok buntung-buntung aja aden. Minangka neme ayeuna we kitu. Tema Mang Nawawi. Keur kitu kadenge sora awewe harita teh para mitra uluk salam bari ka keterokana panto. Tuh sanu ka keterokana panto di hareup Mang Nawawi. Cing teh heula ka ditu ceuk Nyimas Malati giding Mang Nawawi ka patengahan. Barang berai panto dibuka si horeng biju minem anu rek narajah Nyimas Malati. Bae geuning mak. Mangga terus kalebat mak. Mangga ujang aya kitu Nyimasna. Ceuk biju minem bari asu. Saha Mang Nawawi? Sanya Nyimas Malati di kamar. Iya sih majumi Nyimas. Soalnya sina ka dieu Mang Nawawi. Mang Ahmad rasakeun ka kamar malih Nyimas nuju di kamar tuh. Ceuk Mang Nawawi koloyong biju minem ngoloyong. Assalamualaikum. Biju minem uluk salam bari ngelol tina lawang. Waalaikumsalam. Mangga teras kalebet mak. Tema Nyimas Malati bus biju minem ka kamar. Ih, geuning aya aden teu acan ngadamal aden. Bade bari ngawitan mamang atuh abdi bade mios mah. Ieu mun ieu lah. Pangrajahkeun pun bojo, tema Cep Beni bari nunjuk ka Nyimas Malati. Kumawi name teh kasumpingan ku Nyimas Haji saur teh mun dipanguningakeun Nyimas. Bukti kitu karaos naon atuh Nyimas teh. Da katawisna ku mah sapertos anu sehat. Mung dina pameun teu rada kanyos ieu teh. Ceuk biju minem neuteup kana beungeut Nyimas Malati. Duka kunaon atuh mah panguningakeun ku mah. Eta karaosna dina naon Nyimas? Ieu dina angeun mah sok karaos seueul bae duka panyawat mah janten deui margi kapugur mah kantos gaduh panyawat mah karaosna saporos anu lapar hoyong neda. Mapunten ku abdi di kantun jalan Panosian mah. Oh mangga atuh wilujeng angkat aden. Teba biju minem leos Cep Beni kaluar. Bari ngejingjing tas nyampak di buruan Mang Nawawi keur sasapu. Mang Nawawi omat ulah ka mana-mananya nih HP Nyimas. Abi rek ngeureuh di ngantor yang makan istilu minggu cenah ngantor pisan. Mangga ieu nya mangge moal ka mana-mana jinten ieu mah paling-paling geus dibongkar. Nya omatnya ulah jauh teuing di imahnya bisi Nyimas rek bareng kita, makanya keur ibu keur ka pangaosan jeung ama. Nah itu Mang Nawawi cek Cep Beni bari ngahirupan motor. Pangaden wilujeng angkat aden wilujeng di damna. Tema Mang Nawawi geleser motor maju bari ditumpakan ku Cep Beni kaluar ti pakarangan. Datang ka jalan dius dilumpatkeun meuni nyemprung bang rusuh. Sabab bisi kaburu beurang teuing ari Mang Nawawi sajeroning nyerangkeun kanu indit teh. Nyerangkeun kanu indit teh hatena mah gegerenengan. Da imah sakacida teuing we teu kaharti ku ayeuna. Make bisa kaleungitan duit sagala ieu. Sebenarnya salila aing aya di dieu geus 12 tahun can pernah kaleungitan naon-naon. Jeung hudul mah jadi ukur anu jadi dungungan we ka obat aing. Sok lagi ni SMA boka mama boka ibu haji taralila jeung di kopi bawa di pavilion we tapi nah bisa kejadian keleungitan duit kitu.
Mesti kali kamar ieu. Bu Haji duit titipan tinggi Mas Malati, panglamar Tidak Beni 50.000. Terus perak-perak acan samalah mah. Sabuting gerejeng duit titipan Bu Haji keur bayar hutang gemuk teh 12.500. Wah pisan aduh. Ayeuna jalan di Cebeni 10.000. Ngaling teh jadi toko sawarehan di Cebeni mah. Mun maling sama tuh. ABW 15.000-an anak cokot ulah dicesa-cesa. Nya dai kumaha teh tengah dia ini. Nah disebut tuyul kayak gitu. Sahaduna anu jadi tuyul di lembu dia teh. Tapi baru lagi di dia mah. Bawa tuyul eueuh nyagi. Nah sudah kumaha rupana tuyul dina sakieu aing geus kakolotan tanya di rupa tuyul aja. Tadi lagi bawang nyagi teh da tuyul mah. Asa kakarang adeng. Mungkin nya di lembu dia aya tuyul. Bari gede na segede muning ulah tumpahan ku aing mah terus dingkeun kejagaan. Sedang kajaga sina dilekek. Masih inilah masih gina geutna biasa kumpulkan dia we juga manusia diajak sila deh ku aing mah tah. Dibere pasangan bangun agung atau pasangan pemacan. Di mana si tuyul ngarondok ku aing dijuarkeun 2000 kali jama ka gigir. Geus ngaleged daya wakna ditotok dadana ku siku dina gerakan pancu dunyel dia. Cek. Kusak modal sia. Itu gerentes dina hate Mang Nawawi. Boga ujug jeung rada somparal gilak Mang Nawawi ngalieu sabab kadenge sora awewe ngagegero. Barang breh si horeng bijuminem ngageroan bari ngabukayan. Sirilik Mang Nawawi disampeurkeun ku Mang Nawawi. Bage duit naon mah? Sing mah karena Allah ieu pangnyokotkeun minyak kalapa jeung kana pisin. Saeutik asal aya keur ieu ngalawesang. Kumaha Mang Nawawi Nawawi akenya sih. Bilih jadi dos jango ngagoreng sangun cek Mang Nawawi para mitra sadaya. Bari ngaleos jalan ka tukang ari bijuminem ka jero deui. Bari nutupkeun panto hareup nu teu kungsi lila Mang Nawawi norojo mawa minyak kalapa. Diwadahan kana tatakan aluminium. Kumaha kadarsan aya kene sakedik ieu ge ceng-ceng neng-nengkeun we dina genul. Naon genul teh Jang Nawi? Mamasak kakarang adeng aya basa genul. Genul deui upami di urang mah sun botol mah. Di Garut mah botol teh genul tuh. Di Abi mah dilahirkeun di Garut mah. Heuheuy deui kumaha teh genul di Garut teh nya botol teh. Ari wawalun naon? Mama kajeun ngadenge cenah sok aya bab sawawalun. Oh, wawalun teh basa urang mah. Urang we teh mah bawahan dalaga gitu. Mun urang mah sangut himal teh. Ieu mah disebutna teh wawalun. Rambut kajeunna teh mertua we sun ngajakan balesir ka kota. Pakaulan tos teh mah. Saur mentu teh. Duki we ujang-ujang. Isuknya jeung abah cenah urang ka dieu. Kada ieu pakaulan, abah cager deui jadi canggeng. Jadi dia mama bawa walun be, urang tumpak kareta cenah pak sengok itu. Naon kareta pak sengok teh Jang Nawawi? Inju urang cenah kerja abi mah. Heuheuy, ieu aya pak sengok sagala. Bijuminem ngaheuheuy bari ngoloyong asup ka kamar. Terus ngurutan beuteung Nyi Mas Malati menila launanaker. Ari Mang Nawawi harita sanggeus beres sasapu diburuan tuluy ngadaweung. Di tukang bari harita teh para mitra. Tas barang gawe ngelepus ulun itung-itung ngemeureun dituna mah keur ngaso. Teu kungsi setengah jam bijuminem ngarajahnya Nyi Mas Malati geus rengse. Samalah harita norojol ka tukang nyimpen tatakan urut wadah minyak kalapa. Harita Mang Nawawi reuwas oge para mitra margi bijuminem geus kaluar deui. Aduh, geuning jelami geuning mah ceuk Mang Nawawi bari ngoreja. Wah, make jeung kudu lila sagala pilage ngurut padaharan. Kumaha teh sawieu-sawieu si Mas teh sareng layar silu kagungan panyawat mah eta teh. Ayeun boga panyawat mah tapi keur kieu. Cek bijuminem bari metahkeun kana beuteung sorangan para mitra sadaya. Beuki kumaha mah cek Mang Nawawi can kahartieun. Ih, nari Jang Nawawi salarupa teh. Mani kudu dibejar beaskeun sagala bisi ngateng-ngateng keur kieu teh keur ngadeg. Terus 3 bulan jalan teh. Ameng. Muleureus mah Jumi. Tuh nya. Dibejakeun anak masih keneh nanyakeun jeung basa ameng sagala. Keur naon mah ngabohong kuliak loraka. Bari nagekeun bae tong kaget-kaget nabu salakina. Lamun kitu awewe keur kakandungan bari eueuh salakina atawa teu boga salaki kakara dipake dewas. Pani mah aya salakina. Tapi Jang Nawawi pura-pura teu nyaho ulah teu ditanya kana naon-naon bisa eraeun. Nya kitu kasebut awewe anu anjaran kawin mah. Terus ngadeg teh sok aya nu ngabasakeun kawin ucing cenah ka. Oh, kaos marmot gitu. Matak geus we jempe jeung ongkohan. Daya tanggung jawabna ieu si Aden. Cek bijuminem sanggeus tatakan urut wadah minyak kalapa. Kana pago leos ka jero bari nepungan Nyi Mas Malati nu keur di baju deui.
Aduh, pada mitra ya. Semuanya bawa-bawa ni masih malah tisin juga kandungan bagi usik. Daripada ikan hasil misalkan wilayah baik tu. Bawa-bawa semuanya kawin kalian bini tu saya ngocah tadi dah. Mun mangawe tu garali ku sadayana dulu. Hari nikah cep bini lebih 3 minggu. Hari nandang terus 3 rumah sasi. Penanya binajai. Ngawe kasi aden dengan barang gawe dia mah. Saya menonton sawajeng marakin pagawan batul. Urusan boga perbuatan nanya tu sok sing kalau yan we ku cepe ni nguding ka aing tu. Oh di bayar tu lindang di aing sorangan. Mungkin aing yang manusianya nu perbuatan tu cereng gitu. Kan Dimas juga berewe ku aing pada mitra. Nya atunya pada mitra. Mang dia mak uang aing sekali. Ayo habunnya. Semuanya dengan rujit kan lain muhim lah sebelum wah itu kejang sarji. Begitu dia dah lain nyangka dengan guru-guru jang sarji pindah nganjak kejang sapnan. Hanya ni masih malah dikatakan ke kandungan ke maju 3 bulan. Tapi aku dah jang sarji bawa kelakuan gitu. Aduh ngalin aku aing sagitu alimna. Jeung nantrina ke. Saja buat gitu setiap jang sarji ka dia. Tarakati ngalin dayak halai kan masih malah di. Sabung ngobrol sabar luna. Sagitu memang sabodo deui dah datang jawab dia aya. Aing wah boga perbuatannya tanggung jawab. Sudah tu kada sakual ni aing mangan sawul balik gaji dia. Kitu gerentes hate Mang Nawawi. Ngarasa mangherankeun ku perkara Nyimas Malati. Kawin kakara sabulan kurang ari kakandungan geus maju kana 3 bulan. Leos Mang Nawawi ka jero meh bareng jeung Norojo Nabi Juminem kaluar ti kamar. Mun eta mah kitu we Nyimas omatnya. Ulah ngagengkeun teuing tuang anu lada sareng anu barang naon teh anu haseum. Ulah barang damal nu abot-abot mah atuh ucu kumaha dikantunkeun bade wangsul mah teh. Atuh nuhun mah. Sawangsulna geulih. Jang Nawi hayu atuh mah rek balik ieu. Cek Bijuminem bari ngareret ka Mang Nawawi. Engaengan deui ngaduma mangka acan ngaleutik acan. Keun bae da lain semah ieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tema Nyimas Malati kitu deui Mang Nawawi nemalan. Bari nuturkeun saseret lawang. Jut Bijuminem turun tuluy ngalewas kilak Mang Nawawi Malik bari nutupkeun di panto samalah make dikunci sagala. Aduh, kumaha Nyimas teu kadaos deui Nyimas? Tanya Mang Nawawi bari nutup kana beungeut Nyimas Malati. Ayeuna mah teu seueur teuing samodel tadi Mang. Mun we itu aya saginten mah Nawawi kedah janten contoh ulah kada lada teuing saur Bijuminem ge. Komo sok pilu janten nuang sampu aja mah dah. Tong bujeng jalmi lomba ge sok rajin kemeng itu ka bobeng. Cek Mang Nawawi rada nyiliran para mitra sadaya. Nawawi ngarekeun kana sok jarak aman pisannya. Iraha abdi sok ngadaharan sampu ata, sampu asa ge jarang ngadahar abdi mah. Cek Nyimas Malati. Bari ngaleos ka kamar deui samaruk nama nyawe, bade gana nyebutkeun ulah barang dahar sampu atah teh. Sok padahal Mang Nawawi mah nyindiran. Geus kitu mah gidig Mang Nawawi ka tukang tuluy ngeusian bak sabab geus rada orot. Kocapkeun pukul 12 keur mejeulna panos panon poe ereng-erengan. Jaba kebul menimulek katebak ku gelebugna angin anu katabak. Geus aya kana saminguna eueuh hujan. Atuh teu matak aneh jalan di kampung mah setiap halodo sok mulek ku taneuh kebul. Tapi kajalma nu keur laleumpang ge ngadadak mareped heula. Bari nungkupan beungeut sieun panon ka asupan taneuh kebul. Samalah harita saurang jajakan nu keur tumpak motor. Dina jalan ronaan kuat katurun, bari motorna dipaehan terus disarorong sabab beungeutna kadupeak pisan ku taneuh ngebul. Si horeng jajakan nu keur nyorong motor Cecep Beni ka balik ti Bandung tas ngantor. Harita Cecep Beni eureun heula tuluy nyusutan beungeut ku sapu tangan kitu deui kacamatana diberesihan. Ku sakieu we ai cicing di kampung teh warga dina nying hareupan usum halodo aing teh lah. Cai saraat taneuh ngebul tapi urang dia masih genu bartah we teu ngarasa kaluman ku orot cai kurang dahareun. Lain di hati aing tisa datangna ti kantor. Kunaon ting sareblak wae kitu nepi ka tadi tumpak motor ge teu wani tarik sok sieun cilaka. Moal kitu Imas katutuluyan sok sieun nyawe Imas katutuluyan. Da eta tu Imas menimung pisan rek dibawa ka dokter teh alabatan ti budak tuh. Aduh meniting sareblak ieu hati. Cek gerentes hate Cep Beni bari ngusap-ngusap dada. Geus kitu leos init deui sedang motor nama sanajan teu mogok ge teu ditumpakan. Sabab teu kuat ku kebul katane pisan ku beungeut. Barang tepi ka hiji warung gero saurang awewe ngagegero barang dirieuk si oreng Bijuminem rek biji barang beuli ka warung.
namanya mulih Aden teh. Cek biju minum bari nyamperkeun. Mohon be bade angkat ka mana bi? Ya sawe Aden peryogiku sama leun ieu. Kunaon atuh motor teu ditunggangan reksak? Kan teu bi teh. Dari tunggangan sote wireh nembe itu kiat ku kebul menimbulak lah. Mabi perkawis pun bojo teh teu sawias bios abdi mah ti mangkukna keneh hariwang we ngaraos hariwang. Tema Cep Beni satuluina nanyakeun perkara Nyimas Malati. Alah ulah jangan hariwang-hariwang Aden. Mali kada muji syukur ka nu maha kawasa kala yang teu ngaraos bagja Aden. Cek biju minum bari rada mesem. Udah ngaraos bagja kumaha bi? Cep Beni can ngartieun. Mun kada ngaraos bagja we bari Aden tos bade kagungan piji mateun anu baris niatan kana kawetan rumah tangga. Pada gaduh murang kali nu dimaksud gue gitu. Cek Cep Beni semu kaget. Leres Aden. Sampai ku ibi diparios pada haranana. Sangkian sadayana malah karena kagungan panyawat mah akan pilebat angin nanging saparantos ku ibi diparios. Si horeng nuju ngandeng tos majeng tilu sasi ayeuna. Nuju ngandeng? Cep Beni ngahuleng. Leres nuju ngandeng tos majeng tilu sasi Aden. Sabios ulah dianggo emutan Aden. Malih mah urang ngaros bagja cek bibi oge. Sawangsuna teu kagungan putra, teu kasebat rumah tangga bagja. Sareng sok sesangkena we di mana tos pada sepuh. Ari teu kagungan putra teh. Nah atuh Aden milih bade mulih mah. Ieu bi diantosan ku barudak bade nareda. Mangga bi mangga tema Cep Beni. Leos harita biju minum ngaleos rek balang beli ka warung. Anu harita teh para mitra Cep Beni teu buru-buru bali. Anggur ngahulang di sisi jalan hanapeun tangkal peuteui selong gerendeng nyarita jero dadana. Nanya kitu. Si Imas keur kakandungan geus 3 bulan, bieu ceuk biju minum Imas keur kakandungan. Asa kira ku si Imas geus kakandungan 3 bulan sedang kawin ka aing kakara sabulan ge kurang 3 poe. Nyana sateu kaharti ku akal lamun nya teh aman Imas. Keur kakandungan geus 3 bulan jalan, ngaheureuyaan gitu biju minum atawa saukur dikira-kira. Tau piraku deui ngaheureuyaan atawa dikira-kira sabab biju minum kasebut paraji. Tur cek batur kungsi kursus segala di bagian kabidanan. Aduh. Kumaha pi balu kereuna na rumah tangga aing jeung si Imas lamun nya teh si Imas keur kakandungan geus nincak 3 bulan. Lamun bener teh mah kitu si Imas keur kakandungan geus 3 bulan. Daek dikawin ku aing sarua jeung rek nepakeun jurid pateuh. Rek nepakeun gegeuleuh ti batur. Saha manusia anu geus nyieun kurang ajar ari kitu ka diri si Imas. Sarupa kitu mah boga pagawean teu daek tanggung jawab hayo aina aing. Kudu narima tetesan getihna. Najis teuing ari kudu narima turunan anu kacampuran getih batur. Kasaha aing kudu nanyakeun lalaki. Nu sok babarengan jeung si Imas, nanyakeun ka Mang Nawawi pasti moal ngabejakeun saubadegana. Nanyakeun ka batur can anu kenal jeung aing teh. Lah mending nanyakeun langsung we ka ditu ka inung bapana si Imas. Lah. Yan kurang ajar temenan manusia sarua we jeung mincak kudu aing. Awas ya. Lamun singkat ohyan manusana ulah ngarepkeun panjang umur, pasti dikejar sia ku aing. Sekalian aing manggil baturan ti Bandung. Sawalah si Masna ku aing moal dirag-ragan talak. Hape ku aing masing perkara rek ka mana-mana ge. Sabab lain aing nu salah ieu mah, geus yakin awewe nu boga kalakuan teu ceureum. Kitu gerentes hate Cep Beni di Barung ku rupa beungeut semu geuneuk lir beusi atah beureum. Untuk kekerot nafsu ngagugudu geus kitu mah leos Cep Beni indit deui teh eta tempat nu maksudna para mitra rek balik harita teh bari motorna disorong bangun rusuh naker datang keburuan nyampak Mang Nawawi keur metikan kalakai daun kekembangan sisi pager. Nah so heula para mitra. Harita para mitra barang Cep Beni sumping na Mang Nawawi nyari nanya. Beli siang kayaknya pernah semuli Aden? Cek Mang Nawawi bari cengkat nya. Mau bejana si Mas Mang Nawawi keur boga penyakit naon cenah? Cek Cep Beni dina nyaritana tegeug di Barung Kebudi merengut. Iya saja. Temal Mang Nawawi ukur sakitu bari hatena mah ngarasa kaget. Sabab ningali pola Cep Beni asa beda ti sasari make jeung baketut haseup. Eta tadi cek biju minum kumaha cenah sugan carita ka Mang Nawawi. Nah keur kakandungan atau memang boga penyakit mah? Cek Cep Beninya sedak tumanya. Bari mencerong kana beungeut Mang Nawawi. Buka tu aja jalan Mang mah teu kantos barang taros deui tadi deh.
tema Mang Nawawi teu daek nerangkeun yen Nyimas Malati keur kakandungan geus 3 bulan. Itu sote dumeh beda serekna jeung beda dina semuna Cep Beni bangunan nu nafsu. Geus kitu mah Cep Beni teu loba pertanyaan deui ngan kalacat bae unggah. Kana teras tuluy mukakeun panto kabeneran panto teu dikunci. Bus kajero kebat asup ka kamar nyampak Nyimas Malati pamajikanana keur ngedem. Ai guru tak Cep Beni datang ari kuyajat Nyimas Malati hudang serta nanya. Ini siang kene tos mulih Kang? Nyalah. Pagawean manumpuk geus 3 minggu teu teu ka kantor. Mancul wae teu digarap kabeh sawieu hate ti isu keneh tigernah wae ting sareblak siga-siga nu mere pirasat goreng ya. Kumaha diraja ku biju minum teh? Naon cenah penyakit Mas? Cep Beni bari mureleng. Sawios-wios kamu eta we bila abdi sok nadalada. Tema Nyimas Malati teu wani ngajelaskeun. Yen manehna keur kakandungan malah ngaleos kaluar ti kamar. Tuluy nyadiakeun sangu dina meja makan jeung deungeuna. Ari Cep Beni harita ngudaran sapatu tuluy ngajelenggut bari diuk dina jojodo toalet. Desa kumaha lila Nyimas Malati norojo deui nitah dahar. Kang tuang heula tu bilih kabujeng lapar manten. Sok sareng abdi ge ke asa nedda. Pokna ku ayeuna make daek ngajakan dahar sagala. Sasari mah bororah kahideng ngajakan barang dahar. Nyadiakeun dahareun oge kaalis ngandalkeun kanu jadi indul. Sanajan bari hate boga sangkaan goreng kapaksa pangajak Nyimas Malati digugu. Malah ku harita Cep Beni teu ngatarakeun anu ngandung curiga naon-naon. Terus asup ka kamar makan. Alawan teu hararese bek dalahar bareng jeung Nyimas Malati. Tapi kalan-kalan sajeroning keur ngahuap teh Cep Beni sigang dibarung ku ngalamun. Naon Kang tuang teh bari hulang-hulang saperus aya nu diemutan. Teu naon Mas eta rase ku pigaweun meuni numpuk di kantor. Namun jelas karena kewajiban horea migawe ge hayang ngabaweetkeun tema Cep Beni ngabohong. Padahal hulang-hulang soteh ras inget kana beja ti biju minum. Teu kungsi setengah jam Cep Beni dahar geus anggeus deui. Regot minum cai herang dina gelas jangkung. Geus kitu kaluar ti kamar makan kebat kaluar bari mawa koran jeung rokok. Anu nangalang dina luhur bupet geek diuk dina kursi di teras. Maksudna rek niis bari ngararasakeun beuteung eungap tas dahar. Ari Nyimas Malati harita tas beresan urut dahar teh tuluy asup deui ka kamar. Goloyoh ngedeng deui ongkohan perwatekna hayang ngagoler bae. Rengse dahar harita para wargi sadaya. Cep Beni atuh ngageroan Mang Nawawi. Mang Nawawi. Cep Beni ngageroan Mang Nawawi. Kulan temal Mang Nawawi bari nyampeurkeun. Bae pikir nyaon ade? Tengah rokok. Nawawi harita diasongan rokok. Aduh, atuh nuhun ade. Ceng Mang Nawawi nampanan rokok sabatang tuluy diseung. Song kayu api dibikeun deui ku Cep ka Cep Beni. Paras doang aja nih. Buka kana ceng ka atas dahar sama barang deui Mas. Ini gaya manganggo kersa nyerengan tuang segala aja. Mawi sang manggil kada sabar ade nda sapira ku Nyimas teu kersa sargep ngawulaan janten panutan gitu. Emutan mangka pungkur nalika ngawitan gaduh istri. Ka urang cigijing talaga teh nya kitu saperot Nyimas Malati. Malimang wadu langkung-langkung aden jadi sarengan monok nagi aya kana asasasina. Aden onaman mengukur mingguan sih. Ade mun ka zaman harita mungaran Mang Nika sok hoyong siri we aya ke kitu. Nya hayang siri aya ke aya. Mun kumpul bodo nu anu ngawitan juga aden. Cek Mang Nawawi bari gek diuk dihanap dina teh. Nah kumaha kitu. Mun hoyong siri teh kieu aden nu name nikah dua dinten ka diluna. Dina hiji wengi bareng Mang kita can monok kitu nya kitu atuh ku aden ge panginten kalaos. Mengarah nikah mau pitu nukeun sok asa dadar we hidup. Hari pun bojo harita katinggal kumaha. Terus monok wiri socena peuleuh. Tidak kitu naragama ngatu leungeun Mang ngarampa kana panjangan pun bojo. Sebelum Mang pasti we tos tibra, bagi panjangan mah diusapan cicing wae. Nya uluhur Mang ngarampa kana pada bahasa jadana. Anggeura aja cicing, terus cicing mari. Penyang Mang hudang, keur ngalitan lampu tempel. Mungai tinya pa aku aja ni. Broyong Mang ngedeng deui. Bareng Mang rek mali majuna anjeunna teh. Bari Mang sabelah jumpangkeun kana dadana. Mun maksa jelah kitu jawe aja insun. Habis Mang teh ngaraskeun kanjina bili tiriseunnya atuh teh bae. Nama ge jeung Mang numpang kana dada uduk-uduk kubrag ge Mang ti kubrag tina dipan. Ngang kana tolomong deui si ku segon. Ya bisina Mang jeung ngabledag we sak gol kana dihang gitu. Aduh baru Mang teh asa leuwas, nyeri sira asa umur. Ro mertua apa mageut naroskeun di kamarna. Lagi kamar Mang sareng kamar mertua teh ngareneng sabili kitu. Masih mertua apa mageut nyaroskeun naon teh ngabubuk teh. Somo teh ieu sih mau cing.
hubak beri itu. Padahal emang dia dibubrus, dibubrak disuruhkan kubur bojo. Jadi lu pengalaman emang dia nggak bisa kaji tuh. Imang beri ngayakin tak kasaran, sosial anjing yang aku jurutkan, hayo, kecorowokan. Bahkan jingku alim ngaulan emang gitu. Cek Mang Nawawi ngadongengkeun pengalaman manehna anyaran boga pemajikan. Cep Beni nuker harita teh ngandung kateungina hate ngadenge wangkungan itu make seuri sagala. Aduh anjingnya dia jangan mertua pemagete narosin ka mangsa. Soal mertua je. Kumasinya geus selamat. Sama mangja alhamdulillah bah pada hajak hade selamat 70.000 ya. Nabugo masirah we bu junur tidagor kana tihang disundungkeun ku anak lain gitu. Ya sih bang. Ada kuahawan. Lapure bener teu bebenangan bisa. Cek Beni bari mesem. Ya lami-lami mah alhamdulillah tiasa aman aja mung hanyakan we teu kantos 2 tahun papisah deui. Kunaon mah papisah deui atuh. Rupi nama los kadugi kalinya we penginten jodoh namang iseng muti payu. Rupi gaduh ka urang sagala herang nya kitu ponok yuswana. Semoga dipemajikan ti harita. Berkah dugi kaina ge kieu ade nya boyasu. Gade pemajikan mah lobarana ieu na ieu. Moya mah deui. Terus kalau teh mah terus kirang ngegasna tuh. Saja biji gitu sieuna teu ka subadanan we tina perkawis resiko. Biasalah ngagubulung-gubuling lepet we aden mama. Cek Mang Nawawi bari ngalepus udun. Bangun anu ngeunah hasupna nyerebung kaluar tina liang irung. Aingnya mang abdi teh tanyakeun ka mangnya ari mang bareto ti bareto keneh cicing di dieu teu boga deui baturan sajana. Tinggal wijan mang dieu teh teu aya rencang ge ajen mang teh nyalira we gitu. Gua pisan batur nu ngabantu-bantu mang. Ai kamar ieu mah ada sudah aya nu ngabantos-bantos kana pada bulan mang. Nya sakintene mang teh ngaraos teu teuing gitu. Mung ayeuna mah anu ngabantos teh tos da ieu ongkona dieu teh ngabantos-bantos teh were ajeuna nuju masantren di mama. Padudupan ngabantos teh waktu sarita ade nikah teh. Carita dugi ka ayeuna teh ka dieu deui. Luka kagungan pada malan luka ngalih ade. Sakapeung mah sok ngaraos nineung we mang teh bida eta murang kali narapekan. Sareng jajan ai carekeunana kumaha sareng kubu haji dipikanyahna keur. Mali itu mah nyimas mun sabordosa sareng saderek we. Bari nganjeulkeun ka Serang sok disarengan. Kagungan tuangan sabudak sageudik di age-age bari baca watos cenah Kajang Sarji. Cek Mang Nawawi atuh Cep Beni ngaranjung ngadenge ngaran Sarji kitu ras inget ka Sarji nu dirawatan ku pagana bapana Cep Beni teh. Sarji urang mana mang? Tanya Cep Beni hayang yakin. Ai kawitnya mah urang dieu kayaknya sun dilebur babakan. Mungtos teu kagungan Ibu Rama mali saurna teh kantos sumaba di Bandung sareng eyangna kitu. Mung aduh teu kantos lami muli dikasalakanana bile saur anjeunna teh eyangna ngantunkeun kada berak mobil di Bandung gitu. Teh Mang Nawawi. Atuh Cep Beni beuki gede kayakinan yen ngaran Sarji nu kungsi dirawatan ku indung bapana. Ari waktu sok ngabantu ka Mang di mana matuna? Cep Beni nalengteng siga nu nyelidik hubungan manehna jeung Nyimas Malati. Ti paeun mah matuna di bonok we sun sawagdos-wagdos sok nenong di dieu sun sang Mang. Geus wanok jeung Nyimasnya. Ih sanes wanok deui ajeun sun mali mah sangembangi sabodo sareng saderek kitu. Sakali enjang Sarji teu monok di Mang ge. Soalnya Nyimas mah sok miwarang ditepung di teang ku Mang gitu. Teh Mang Nawawi atuh timbul Cep Beni asa beuki yakin. Cek pikirna pasti Nyimas Malati kakandungan teh ku perbuatan Sarji. Komo kitu cek Mang Nawawi sok rajin monok di dinya katamah-tamah geus wanoh pisan. Ulang menang sakedapan Cep Beni ngahuleng kalawan gagerentes dina hatena. Lamun kitu carana mah geus moal usaha deui si Mas reuneuhna teh pasti. Ku babalak si Sarji. Urang ngajar temenan anu sarupa kitu mah si Sarji teh sarupa. Rupa lumuh tapi hate samodel hate aja gumawa ngaguna sika kahormatan awewe. Buket katalian hukum ku manehna. Panyana aing mah lain di dieu masantrenna si Sarji teh. Si orang nyebutkeun hayang masantren teh lain nyer-nyer ilmu teuing urangnya. Baru rek motoran anak deungeun we. Rasakeun deui sia ku teu leungbeung sia. Sarji, masalah deui sia pamajikan aing keur-keureunan 3 bulan teh. Lamun lainnya si boblak sia di kalakuan teh. Kitu gerentes hate Cep Beni. Boga kayakinan yen Nyimas Malati diguna sika dirina leuwih ti heula ku Sarji. Padahal walau alam nyanteuna Sarji boga kalakuan goreng terhadap kadiri Nyimas Malati. Sabab dina anyaran kitu boh Nyimas Malati boh Sarji. Moal daek cacarita kasasaha sabab eta mah rusiah pribadi maneh. Aya yen punten we dikandung ku Mang dah margi itu bade beresihan kalakai. Daun kehembangan ade. Cek Mang Nawawi bari ngorejat nangtung. Pegatu paratkeun ari keur boga gawe mah. Ngan eta ngaran Sarji teh di mana matuhna Mang?
hayang panggih sugan we jelema bager jeung jujur. Kobdek dibawa digawe di kantor lah, pura-pura ngantiran surat atau pura mairan cai-cai ke pegawai atuh. Didinya aja nih lembur bawakan sunti dia teh paling-paling 1 kilo. Mungka halangan ku kebon awi we sareng ku serang gitu. Jeung sahari dinya na. Sereng jang sabnan, dia nyerahkan ku anjeunna teh. Dajang sarji mah teu kaguan bumi, yang ngirim we saya jeung tadaginan dengan sabnan. Naroskeun jeung sabnan ada moal bieu ka Aden. Bumina panggung mayun tajung, digedengeunana tangkal kupa sareng tangkal Jayanti. Ke pala ulingan sewaktu-sewaktu mah pami mang rine ku pada balan urang amangan sareng mang supados teu ka tataros deui ari sareng mang maka diduna nya mah geus saya mah bianteur ka ditu nya sugan we pibageureun bisa digawekeun ku abdi di kantor cek Beni geus kitu mah leos Mang Nawawi ngaleos ngaratkeun deui pagaweanana metikan kalakai daun kekembangan sedeng cep Beni terus ngahulang di barungku heabna seuneu batin timbul nafsu ngagugudag jero dadana ku ayana boga sangkaan yen Dimas Malati kakandungan munggaran teh ku perbuatan sarji. Tapi kacep Beni boga maksud rek nginjem leungeun ka babaturan anu di Bandung. Kasebut tukang teungeul bayaran teh para mitra. Katelahna Rizal budak jajak kabara gaju jeung buraung teu beda ti sobatna Warno anu katelah soma. Ceng cep Beni kana koran tuluy dibaca tambah pusing teuing mikiran perkara anu jadi pamajikan. Waktu cek Beni keur maca koran guru tak Ibu Haji Romlah sareng Mama Ajengan Mulia carogena sarumping mulih ti pangaosan. Ujung siang Bu ama cek cep Beni bari ngorejat nangtung kalawan manggut tanda ngahargaan kanu jadi mitohana. Ujang siang geuning perantos mulih ngatur Cep. Bung ya tabu 12:30. Kumaha Nyimas Asep? Saurna mah sakinten Bu teu karaos deui. Panyaot naon saur biju minum teh? Buka tuh jalan di kantor taros abdi ge rupina mah robot angin nginten Bu. Syukur ari istri sakinten mah saur Ibu Haji Romlah bari kalebet teras kebat ka kamar cucu-cucu gentos angean. Sedeng Cep Beni tadi geus hayang sapok-pokeun ngabejakeun perkara Nyimas Malati keur kakandungan geus 3 bulan alaeun. Ngan teu wani pokso teh ngaraskeun dumeh ka Karamaruli. Dina sapoe harita mah jeung peutingna Cep Beni biasa we berang teu katarakeun boga hate teu geuna. Atuh kitu deui Nyimas Malati rada marah mah. Pugu Ibu Haji Romlah sareng Mama Ajengan Mulia ngaros bingah ninga putra sareng mantu barera. Isukna Cep Beni ini teh digawe tapi sajeroning digawe ari hate mah tetep. Kalang kabut malah munek-munek ka Sarji. Pukul 1:30 harita Cep Beni geus kaluar ti kantor. Tapi teu buru-buru balik kanu jadi pamajikan. Malah nyimpang heula kanu jadi indung bapana nu kabeneran Ibu Julaiha indungna nyampakeur aya. Udah Mang Bu, Cep Beni gancang kunjungan kanu jadi indung. Geuning Beni cager waktu ieu mah jeung Imas ka dieuna. Baler Ibu Julaiha bari nyambut kana leungeun Cep Beni. Teu Bu jalaran abi mah ti kantor terus ka dieu. Upi Bapak ngad ka mana Bu? Ya biasa keur ngabaheuh hai di kamar. Geuning Beni cager euy, ceuk pagana norojo ti kamar. Pangeto lahir mah pas samulina kumaha? Teh mah Cep Beni bari sasalaman. Nya kitu teh awe ari geus kolot masuk aya wae nu karasa euy. Ngahajag ari ka dieu, baler pagana ge dieu. Ngahajag langsung di kantor terus ka dieu hoyong tempang Pak. Teh mah Cep Beni ku siwal ngaluarkeun sabut tangan tuluy nyusutan kesang. Anu remes dina tarangna. Gero Ibu Julaiha ngagero lanjangna. Yuning. Kahnen. Tema abi uning bari gancang nyampurkeun ka patengahan. Peni si Aden haturan teuing Aden kumaha damang? Cager bi. Nah teh sareng Neng ngatur Neneng Aden. Neng saha? Neng Imas garwa Aden mun ditanah ki hoyong tepang. Digawe kudu mau pamajikan. Bari ngiridu mau pamajikan atuh. Ning ngeceng celengan sorangan bawa. Itu. Aya kitu si Aden majarkeun teh meniridu cenah. Namun canak sekali-kaliun maka di Aden dan ibi wata acan terang rupi-rupina acan kumaha upami ibi tepang di jalan Pasampangan teu naros dan ira-ira ku abdi ditepangkeun ka bibi mawa cai atuh keur Beni biuning Mang Aden bade ngalit naon Aden kopi atau nepi teh teh manis cerang ibi lah mau nae nutis bi teh macet Beni koloyong biuning ka tukang rek nyician cai geus bilang reuy digawe deui Ben Medua dinten sareng ayeuna Pak, teh Cep Beni luk tungkul. Mangga ngaleut atuh. Cep uning bari na cai herang kana gelas jangkung. Nyakeun Ben bi. Cirek dahar maju nyokotan ku sorangan Ben deungeun atal dina lomari makan.
terus buta cenoyong cek Beni tuluy ngangkat gelas regot minum bangunan hanaang naker hampir beak setengah gelas jangkung gelas dituna dina pisin bade ngiring istirahat sekedap lah ya tekir kejangan lu pokna dibari muniang nangtung tung istirahat mah di kamar atuh jangan bae saya puyer tah ngale sok nginum puyer heula gancang cageurna geura cek Ibu Julaiha oyong cek Beni ka kamar goledag ngedeng harita ge para mitra tapi lain sare malah terus ngalamun bangunan anteng naker sakapun rumenghap narik napas panjang seminggu sehingga apana lain ali ningali pasemoan Beni asa beda geuning budak teh nya cek Ibu Julaiha siga nu terus rasa kana kaya nu jadi anak asa beda kumaha tanya pagana bari ngetrukeun calacah rokok kana asba nya beda wae ti sasari ketinggalan semunu alun eta palang siang tas manggih persoalan anu di pagawean dumeh manehna pare-parelila dari papasean jeung pamajikan masa jauh sempat nyaran kawin oh eta mah alun sote dumeh capek we meureun memang karasa ku apa ge hari balik di kantor sok lungse cek pagana siga nu teu neureun curiga kana kaayaan jadi anak sekali ge balik di kantor tara kitu samala sok bumira Beni mah di tadahar rese manehna mah balik di kantor ngarasa lapar bak dahar ieu mah anggur ngadon istirahat oh ulah salah arti ibuna lamun jadi anak geus rumah tangga kalawan kurang di cita dahar teu daekeun eta teh nanakeun budak urang hade kumaha make jeung hade sagala jelema di cita dahar teu daek ye kieu ibuna nya nu disebutkeun hade teh netelekeun anak urang karunyaeun ka pamajikanana sedang pamajikanana kaprak-kaprak masak di mana dibelaan bahan anu eueuh diaya-ayakeun dina barang gawena dibelaan bijil kesang tina panon-panon sanggeus sagala asak disadiakeun bisi nu jadi sadaki balik digawe halapareun lamun anak urang di dieu dahar heula datang pamajikanna teh moal hayang didahar sabugus areungap anda dahareun anu meunang nyayagikeun pamajikanana mubadir aya timul pamajikanana boga sangka anu lain-lain nyangka atas poya-poya di restoran atau pagawean pamajikanana dikatarima meunang hese capek teh macak si Beni ditawaran dahar ku ibu teu daek teh ceuk apa mah hade tong nyontokeun kanu sejen ayeuna ibuna gaprak-gaprak masak nu maksudna keur nyadiakeun apa balik digawe sanggeus disadiakeun kalawan apa teu daek dahar nah ibuna teu boga rasa mubadir meunang hese capek barang gawe teu kapake usalaki kajawa lamun pamajikan si Beni tara daek nyadiakeun dahareun atawa tara daek masak teuing lamun kitu masih kan aku apa ge dititasina poya-poya we di restoran no sina dahar di dieu awe nurus tunjung lamun teu daek nyagikeun dahareun geus salaki teh apa nama ke aya nya naon teh nyarita kitu sagala dah atulah nurus tukung misalnya sebutna ge aya namanya nurus tukung sagala teh nurus tukung meureun tadi bener-bener apa nyebutkeun nurus tunjung nurus tukung nurus tukung kasar teuing gitu beun bae lah kudu pokona mah kitu we lah kaayaanana lah pokona mah lamun awewe teu daek nyadiakeun dahareun keur salaki arti namanya saperti nu disebutkeun ku Bapak tadi gitu cek pagana keur kitu teu kungsi lila cep Beni norojo kaluar di ti kamar geuning meuni sakedeung nya istirahat teh Beni pek atuh rek sare heula mah bisi lieur di jalan cek Ibu Julaiha bari neuteuk geus bu sakineun tos ieu jangarna Ica tuh tadi ngaleut puyer karosan aya tah di kamar geus sasadian ibu da alus atuh puyer eta mah sakali nginum ge da jangar mah leungit geus dahar acan teh mah Ibu Julaiha geus lah habu lah makan dayenan kewe di ditu di lompok rumah sangat aya kesenangan cek pagana asa senang-senangan bangun we Pak betah mana cicing di kota jeung di kampung sebutkeun pangabetah mah raraosan abdi mah sami wae Pak lumayan seungah gitu tema cep Beni nyaritana bari tungku nah so heula pramin para mitra anu mulia atuh harita barang cep Beni nyebutkeun seungah teh para wargi pagana tuluy nuwikeun caritaanana
Sehingga dume digawe di dudag perkawis gitu kadua perkawisna sehingga neraskeun rumah tangga we Pak sehingga ke rumah tangga kumaha ari maneh pagana tumanya bari ngareret ka Ibu Julaiha pamajikanana gawena ngareretan bae ka Cep Beni mawi kieu palah oge bureh nabi ti kantor teras ka dieu teh sajabina hoyong tepang sareng apa kali ibu lain bade disangemkeun nanging kumaha tuh rada abot nyangemkeunana ini sabdi disangki akon-akon tapi disangki sudon ku apa sang ku ibu cek Cep Beni siga nu berat ngedalakeun nah make berat nyaritakeun sagala dari lelek cumarita jeung deungeun-deungeun ieu pokoknya caritakeun ben tong asa-asa da memang ibu ge geus katingali ku ibu ge pasemuan Beni teh asa beda ti sasari aya persoalan naon di kantor umeh digawe kakara 2 poe mun aya kasusah tina urusan naon pek caritakeun ka hareupeun jadi indung bapak atuh bisa bae kudu jadi indung bapak ngabantu pasti dibantu sambung Ibu Julaiha beuki curiga ieu Bu pah ge langkung dipayun abdi bade tumaros ka ibu sareng ka apa upin mutkeun peretangan ibu sareng apa tos sabaraha lamina abdi nikah ka Imas namun teu salah mah harita teh Beni kawin teh di tanggal 28 bulan Desember tahun 77 cek Ibu Julaiha ningali kana almanak tahunan ka tukang ngagantung keneh di kamarna dan sabaraha sasi diwanggil harita dugi ka ayeuna Cep Beni tumanya deui sabaraha minggu nyapana ayeuna tanggal sabaraha atuh itu Januari Ibu Julaiha nanya ka salakina nya lamun dirakeun tepi ka poe ge sabulan leuwih 3 poe kurang lain leuwih tema pagana tepat pisana sakumaha hitungan Cep Beni hari itu kumaha Ben make ngitung kana urusan di lana kawin sagala Ibu Julaiha siga teu sabar ongkohan rada teu nyarina hate punten bulah satea cenah patarosan ibu diwalar ku abdi sakali deui abdi bade tumaros ka ibu sareng ka apa kalayan mudah-mudahan walaran ti ibu atana ti apa sami sareng pamit abdi pami bae abdi salah sawias jalmi anu neme nikah lamina neme mingguan lajeng istrina nuju ka kandungan tos aya kana 2 3 sasina nah aku ibu acan ku amah teu janten panyurigaan kata lebih lebih akal teu Cep Beni bari lutret ka indung bapana itu kaharti ku ibu ge malah ngarasa curiga mau nyari kawin ka karami mingguan ai pamajikan reuneu geus 3 bulan baru Ibu Julaiha ari ceuk apa mah kaharti bae lamun segala lakina jeung awewena ngalampakeun hiji kalakuan sameme katalian ku hukum perkawinan sambung pagana nah antawis waleran ibu sareng apa ku abdi kahartos saur ibu pami nikah neme mingguan ari istrina ka kandungan tos 2-3 sasi teu kahartos saur apa kahartos upami pamagetna sareng istrina tos ngalampakeun hiji padamelan sateasana kateuleun hukum pertikahan ayeuna kangge abdi saur apa abdi nikah ka Imas neme sasasi kirang 3 dinten sedang Imas ayeuna nuju ka kandungan tos majeng 3 sasi nah kayan Imas kitu teh tiasa dianggap kahartos ku ibu sareng ku apa bari abdi sateasana nikah teu acan pernah ngabantukeun amangan ka Imas sedang tinggal witan abdi ngalamar kalayan disarengan ku apa sang ibu nikah-nikahna ukur sabaraha dinten antarana nah gali ku apa sang ku ibu Cep Beni ngajelaskeun perkara Imas malati tunggu Ibu Julaiha ngajengho aku mah kitu Ben pangdeng Imas teh keur ka kandungan geus 3 bulan gitu terus Bu tema Cep Beni pono bener Beni moanya si Imas geus keur 3 bulan Ibu Julaiha rada cangcaya ibu mah abdi teh putra ibu sareng putra apa nu wasdana Beni sanes tukang BN sareng Beni kapungkur anu kalakuanna baragajul dacan nguningakeun kadewasaan kanu janten sepuh sajeuna ti kitu basa-basa abdi kapungkur kumaha ayeuna saben sanempan sareng ayeuna kali kitu abdi moal teu doraka upami abdi ngabobodo ka sepuh artinya pasti doraka begitu oge matak janten dosa upami abdi nyebatkeun Imas tos ka kandungan 3 sasi bari henteu cek Cep Beni di baru ngukur pabeungeut sanubeureun eta cek saha pemajikan maneh keur-keurna 3 bulan teh Beni nah cek batur atawa sangkaan maneh sorangan umeh katingalina awak pemajikan maneh montok cek paganda nada-nadana teu percaya saur sasahan angin saur paraji nu kantos ngiring pendidikan kana kawidanan tema Cep Beni tuh nya cek ibu bareto kumaha nyarita ka maneh Beni perkana rek kawin teh pikeun ibu moal nyarek wanita masing rek kaparawan karana oge ngan leuwih ti heula kudu ditilik heula tina segi tingkah lakuna tina pergaulan sapopoena
jeung eta budak awewe nu dipiharep ku maneh teh bener-bener can boga hubungan jeung sejen. Can pernah aya nu mawa ku lalaki sejen. Tapi maneh mah bedagong yang boga pamajikan janggi bogoh we. Janggi katari we ku geulisna. Tadi geus kieu rek kumaha pilakueun maneh. Ngarek narima maneh kawin ka si Imas kakara sabulan leuwih 3 poe. Kurang 3 poe pamajikan ka kandungan geus 3 bulan. Bari maneh teu ngalampahkeun goreng saat cenah katalian hukum perkawinan. Umatak omongan kolot mah teu salah-salah teuing Beni sagala-gala ge. Cik Ibu Julaiha rada ngagelendeng. Bari hate ngarasa teu minang boga minantu dianggap ngalakukeun teu bener saat cenah kawin kan jadi anak. Lamun ceuk bener teh mah pamajikan maneh ke kakandungan geus 3 bulan ari maneh kawin kakara sabulan leuwih. Sarua we meureun maneh teh. Artina mah naon teh boga turunan kacampuran ku getih lalaki sejen, mulai muhrimna. Sedang akhlak jeung kalakuan jelema teh teu sarua kabeh. Kumaha mun eta lalaki nu nepakeun gegeuleuh ka maneh boga kalakuan atawa akhlakna teu bener, heung neteskeun getih kana kandungan si Imas. Beureun budak teh katempelan akhlak teu bener. Kaina kumaha pikarepkeun maneh Beni? Rek diteruskeun rumah tangga jeung si Imas atawa rek dileupaskeun deui? Lamun rek diteruskeun ngawang rumah tangga jeung si Imas pikeun ibu moal nyarek moal nita. Ngan di mana pamajikan maneh ngalahirkeun wayahna eta budak ulah diaku ku anak. Moal naon teh? Ulah hayang diaku anak incu ibu gitu. Sambung caritaan ti Ibu Julaiha rada emosi. Gelanan ibuna ulah waka nyarita basa-basa kitu. Kacawa ulah waka nemongkeun ka teungeunna. Nah, eueuh salahna lamun anak urang nyatana si Beni ngayakeun panalitian heula. Pokona minta keterangan anu leuwih jelas ti paraji anu ngomong kitu yen si Imas keur kandungan geus 3 bulan atawa langsung bawa ka dokter. Pariksa di laboratorium. Cek pangrasa mama sajauh si Imas boga kalakuan teu bener sacana kawin ka si Beni. Saung katingali ku apa si Imas sakitu sopana, sakitu darehdena sajabat kitu. Asa pira ku boga kalakuan teu bener satukangeun anak urang. Sabab dinten teh ge mana turunan alim ulama, turunan ajengan atuh. Pira ku jadi indung bapa teu dibere atikan nu baris nyalametkeun dunya rawuh akhirat keur anakna. Cek pagana nyarita ka pamajikanana. Geus beresan Beni tong loba nu dipikir deui ari kumaneh geus dianggap teu bener mah tunaha. Maneh-maneh nu ngalaksanakeun kawin. Atuh mun maneh geus nganggap teu bener hartina mah nya da moal betah cicing di imah rek naon deui atuh. Tungtungna kalaka nyieuna kakusutan kana batin sorangan. Ayo deh ke awak jadi orot begang. Kan sorangan-sorangan keneh nu karasana. Cek Ibu Julaiha tetep ngarasa teu nyieuna. Gampang, ai perkara meresan mah sanajan keur apa ge. Moal nyarek moal nita. Eta mah karipuk mewah pikiran si Beni ngan aya halusna lamun ditaliti deui nu leuwih asak. Sahannya eta paraji akon-akon sengkan rumah tangga anak urang baruntak. Tetep keur apa mah teu percaya si Imas boga kalakuan teu bener jeung lalaki sejen. Sabab indung bapana Imas teh heueuh besan urang kasebut alim ulama teh. Ya apana perkara kalakuan bener teu bener nya nu jadi anak mah teu gumantung katurunan alim ulama atau turunan jelema jahat. Teu kurang-kurang turunan alim ulama boga lampah goreng, teu kurang-kurang turunan jelema jahat anakna bener kalakuanana. Temal Ibu Julaiha raketek baeud malah ngabalieur sedang Cep Beni melenguk wae kawas buuk menang mabuk. Nya najan apa ge teu nyebutkeun artina mah turunan alim ulama bener kabeh atawa turunan jelema jahat anakna yang jahat kabeh. Ngan kahayang apa kaliti deui nu leuwih asak bisi kieu ibuna sanunya paraji boga anak lalaki nu mikahayang ka si Imas. Palinna cacarita kitu sangkan si Imas papisah jeung anak urang. Can geus papisah terus dikawin ku anak paraji teh apa bisa kitu teh. Tapi kitu ge lain apa gede kayakinan boga sangkan kadina. Ngada eueuh salahna si Beni ngayakeun pertimbangan jeung kudu boga sakudua. Lamun ceuk eta paraji bener-bener si Imas keur kakandungan geus 3 bulan. Bari eta paraji teu boga maksud anu tangtu. Tah di dinya anak urang kudu nyelidik jeung saha si Imas sok bergaulna sacan kawin jeung anak urang. Ceuk pagana pacenta-cental omongan jeung jadi pamajikanan. Memang harita para mitra pagana jadi pacenta-centa jeung jadi pamajikan. Mawi pabrige nuju diintip-intip jalminana sok sasarangan-sarangan si Imas teh, Pak. Mungaya ge katerangan ti badegana mamajengan anu katulah Mang Nawawi.
Sawaktos-waktos saurang santri sok ngadon-ngendong sareng Mang Nawawi, malih mah saur Mamang Nawawi. Imas sareng eta saurang santri tos pada wanu pisan. Lain sewaktos-waktos pemimas bade nganturan kanu ngadaramal di Serang teh. Make sok disarengan wae cenah ku santri eta nu santri di mama teh ya. Cep Beni kakara nyarita deui. Eta urang mana cenah santri sok babarengan jeung si Imas teh? Cek Ibu Julaiha talete tumanya. Bari ngareret ka Cep Beni. Nu kapungkur kantos di rawatan ku apa di dieu? Tema Cep Beni ukur sakitu. Dirawatan ku apa? Ibu Julaiha ngahuleng. Nu kapungkur kantos dirawatan ku apa? Pira ku Ibu lali deui. Teu kitu taroskeun ka apa? Cek Cep Beni aturet Ibu Julaiha ngareret ka paganda salakina sarta nanyakeun. Saapana nu bari dirawatan ku apa teh? Nah, deui nu dirawatan bari teu malintang si Sarji. Wakina kata beraku apa teh ya? Cek paganda ingeteun keneh. Si Sarji teh di ditu kitu? Ibu Julaiha ngareret ka Cep Beni. Di ditu mas santrena nanging sareng abdi mah berkah dacan kantos patepang. Unsur Mang Nawawi we. Di ditu na aya jenengan Sarji mas santren di mama. Nah Imas tosok sasarengan teh sareng si Sarji cenah. Kutan mas santren di ditu si Sarji teh. Pira ku jeung Beni teu kapanggih pisan meureun di imah ka pasantren teh sabaraha jauh. Leres teh teu teh mabu paling-paling teu di kapayun mung salami abdi aya di ditu teu acan tepang pisan. Eta ge nemeng nguping mangkukna ti Mang Nawawi. Mung salami abdi aya di ditu si Sarji tos aya di pasantren wartos nama calik di tetanggana nu kapungkur. Tema Cep Beni ngajelaskeun sakumaha beja ti Mang Nawawi. Nah, lamun kitu mah bisa jadi nu boga perbuatan kotor teh si Sarji. Wuri-wuri Beni geus kawin ka si Imas terus manehna eueuh ti pasantren. Lamun kitu teh masih ganusieun ka buka rusiahna, dasar manusia teu gableg puturunan. Paingan ti bareto ibu sange kacicingan ku si eta wawalak teh. Bari boga kalakuan teu baleg. Buat ti bareto we si Imas sok bujar jeung si Sarjinya Beni. Geus didatangan si wawalakna ka tempat ka tempatna Beni. Cek Ibu Julaiha ujug-ujug boga sangkaan kitu we ka Sarji. Duita acan bu jalan tacan terang tempatna tuh dah. Eta da maneh mah meni kawas bolona keur geus nyaho kitu matak naon atuh gancang paluru tah si wawalakna. Aing lamun sedeukeut dilabrak ku aing. Cek Ibu Julaiha asa beuki nafsu ngarasa gemes ku Sarji. Walau alam nya henteuna Sarji boga lampah goreng ka Nyimas Malati. Gancang juragan itu. Tah si wawalakna tuman Beni. Pokna Ibu Julaiha sigan ngucuh. Tong waka ketang Beni. Silidik heula nu bener-bener ke kumaha lamun ceug manehna malik teu suka bari teu ngalakukeun teu bener ka Imas. Kapan matak jadi mamala salarea. Pokok utamana tanyakeun si Imasna nu bener-bener. Nah kumanehna geus ditanya tawa acan si Imasna ceuk pagana tetep siga nu mangmeunangkeun Sarji. Acan Pak, acan naon? Mun can ditaros terus endeuna Imas nuju ka kandungan tos 3 sasi. Tah komo kitu maneh can nanyakeun nyanteuna si Imas keur ka kandungan. Rumata kula waka sok sudon leuheung lamun nya si Imas keur ka kandungan geus 3 bulan. Bari nu boga kalakuanna si Sarji. Kumaha lamun henteu si Sarji teu ngalampakeun goreng ka Imas. Manehna malik ngadakwakeun kanu berwajib. Dianggap maneh mitnah. Meureun cilaka diri maneh dihukum teu bubugu. Atuh dinanyana si Sarji boga kalakuan teu balik ka Imas. Kudu geus katingali ku panon sorangan kalawan aya saksina atuh. Ulah lalaworan nudu jelema teh komo ayeuna nagara urang kasebut nagara hukum. Apa nama tiba heula siga nu ngeunangkeun we ka si Sarji nya. Cek Ibu Julaiha bari ngorejat nangtung. Kalius miceun beungeut. Ibu nama sok kesalaharti wae sagala-gala teh atuh. Lain apa mang menangkeun si Sarji, tapi kudu ditaliti heula nu bener-bener bisi melengkung bekas nyalahan. Ari geus yakin mah kalawan katingali ku panon sorangan yen Sarji boga kalakuan teu bener ka Imas. Peke teuing mas rek dihukum gantung dibuang tinggi ge keur apa moal nyarek moal ngahalangan. Tema pagana siga nu rada emosi. Lah bios sebulah tong keteterasan saur lah. Bios ku abdi ge bade diselidik heula duanana. Mung sakieu ti abdi mah di mana Imas ngangkeun yen anjeunna tos ka kandungan 3 sasi ku abdi moal mah teh ku abdi di bayuan moal dipirah moal mangsa bodo anjeunna tos sakitu we lah. Bari biasa abdi bade wangsul ka bujang-bujang apa oge Bu. Cek Beni bari ngorejat nangtung. Terus balik wae Ben. Ibu Julaiha nanya bari ngareret mun bade wangsul Bu. Gampil ke ira-ira abdi ka dieu deui masieun wartos ka apa sareng ka ibu.
Ujung atuh rek balik mangan omat ibu bere kabarnya. Bere beja. Insyaallah Bu, pang atuh bermios Pak. Oh juga tuh sakitu we ti apa manya. Sing taliti heula euy Ben. Tema pagana jut Cep Beni turun tuluy ngahirupan motor. Geleser motor maju keluar ti pakarangan datang ka jalan dius digas meuli nyemprung. Tapi harita Cep Beni teu warakabat heula kan jadi pamajikan malah nyimpang heula. Kasobatna nu katelah Rizal kalawan cacarita tina perkara Sarji. Disangka ngalampahkeun teu bener ka Nyimas Malati. Sajabati kitu Rizal dijangjikeun kudu datang dina poe Minggu kalawan kudu mawa baturna ti luar. Nah so heula. Para mitra kaumdang, dina hiji poe Cep Beni kakara balik di kantor. Nu kabeneran harita Nyimas Malati nyampak eueuh di imah. Nanyakeun ka Mang Nawawi nyebutkeun duka, nanyakeun ka Ibu Haji Romlah nyebutkeun keur katampian. Tapi di teang katampian eueuh atuh puguh we keur mah Cep Beni boga tinggu goreng ka Sarji. Kari-kari nu jadi pamajikan ti isuk-isuk eueuh di imah. Teu matak aneh lamun ti buru goreng beuki nyoko ka Sarji. Cek pikirna Cep Beni geus moal salah deui di pamajikan ulin ka panganjerkan Sarji. Canggih Cep Beni neang katampian eueuh tuluy balik deui ka imah bus ka kamarna. Goredag ngedeng nang karak bengkang disusul ku narik napas panjang. Heuleut 10 menit sanggih Cep Beni gogoleran. Trojo Nyimas Malati datang sedang Cep Beni mah tong we ngedeng malah teu ngareret-reret acan ku juru panon. Tina bakat tingku keuheul sabab balik ti kantor nyampak pamajikan eueuh di imah. Panyanten teh da acan muli Kang tos lami. Cek Nyimas Malati di barung ku Budi Marahmai. Geus. Tema Cep Beni ponok jeung teu. Tos tuang. Sedang di mana? Tadi can nyagi kendahareun. Komoal hadewe salaki balik capek tas digawe kudu kakaratak sorangan. Keur naon boga pamajikan atuh? Kunaon ari akang sok tara pugu-pugu. Batu ditaro sabener-bener ngaruh ngawaler kana manaw karep. Wajar abdi naroskeun atuh Kang pamita acan tuang. Ku abdi bade disayangikeun ayeuna. Cek Nyimas Malati rada teungeuna. Ngadenge caritaan kitu tinu jadi salaki bari hilek Nyimas Malati mali. Maksudna rek nyadiakeun dahareun ngan teu kebat sabab kaburu Cep Beni nyare. Keuneulah urawakan nyadiakeun dahareun ongkocan lapar-lapar teuing. Sok diuksa kedeung rek api caritaeun. Pokna bari ngorejat hudang. Kojengkang Nyimas Malati ngalengkah tuluy diuk pigireun Cep Beni dina sisi risbang. Aya picarikeun urusan naon Kang Beni? Nyimas Malati nanya leuwih ti heula. Ieu tos di mana? Tas di biju minum. Biju minum anu ngamang rajakeun maguna teh. Begitu. Ya perlu naon di biju minum? Anu ke diurut deh mah sok karaos heueuh. Nah, teu bisa lamun biju minum ditah ka dieu. Kapan itu aya Mang Nawawi, matak naon ditah Mang Nawawi nyusulan biju minum. Samodel mangkukna di teang ku ibu basa ibu reka ka pangaosan nyimpang heula ka biju minum. Waktu seep para mitra.